Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui sakusana sumung di Jomantara kalagungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng katunda dina dinten kamari. Jejerna aya sanes otong ceprot dina dinten ayeuna teh insyaallah neraskeun bagian anu ka 17 na pamitra Fatma. Mudah-mudahan kan ieu cara dongeng sunat teh sing ngacentenkeun panglipur kalbu panggebara hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana. Di sekolahna, di sekelukna, anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Hapunten anu kasuhun mitra-mitra ieu dongeng teh di-upload heula sementara waktos mita-mitanya mohon margi aukokna dina waktu saeuna anu aya kasibukan heula sanaos memang teu lami setengah jam tapi insyaallah lah kanggo gentos tangta samita-mitanya mohon anu resep mika cinta teu mika deudeuh kana seni budaya Sunda we terutama mika resep kana dongeng Sunda mita-mitra mohon di karya-karyana aukok mita-mitanya. Tong hilap anu teu subscribe mangga di-subscribe heula, anu teu like mangga di-like heula, disarikeun ka media sosial anu bade ngaktifkeun sapertengna oge mangga kantun aktifkeun sapertengna anu bade ngiring gabung kana channelna Sisma Bakekok oge mangga kantun klik gabung supaya channelna tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sadi kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di sekolahna di sekelukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda mitra-mitranya mohon eta memulai seni urang seni tradisional Sunda anu bade ngadukung mangga anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitranya para mitra sepadatunya kolong tinggal waktos dina jejerna tang tos mitra-mitranya mohon otok ceprot dina waktos ayeuna kumas trasna mangga urang di Bandungan we dina waktos ayeuna wilujeng naukeun wilujeng manco dina HP-na sewang-sewangan prung para mitra kaum dangu sadayana. Meme dina waktu ayeuna tang teu mitra-mitra anu ditanya ku BR anu ngahulang biraga menang tang teu nyaeta keur meme sebab pikiran meme lain kalalaki nu lainna tapi tang teu nyaeta ka otong ceprot dina waktu ayeuna. Sanajan cek batur si otong tang teu nyatana jorok modal jelema tang teu mitra pang jorok-jorok na eueuh deui lantaran tang teu mitra salengkah dua lain tengah teh atawa tang teu nyata jelema eueuh kasopanan. Setiap tang teu si otong ngobrol pasti barengan tang teu nyata jeung medut. Setiap si otong leumpang dibaringan tang teu nyata ku jorok. Jelas nakaranan anu lain anu memang nganggap si otong jelema stres, jelema eueuh kasopanan, jelema teu berpendidikan memang nyana. Memang nya lamun tang teu salintas mah memang gitu. Tapi duka kunaon memang si otong tang teu anu memang sakabeh oge tang teu anu geus apalin. Biarna anu tang teu neuteub seukeut bibina nyaeta mei-mei. Anu manehna dina waktu ayeuna ngobrol perkara nyaeta pijodoeun erna pijodoeun tang teu nyaeta mei-mei kasebutkeun mitra-mitra. Anu mana cenang ke jam 4 teh bakal datang ka ieu pitempatan rumatak tang teu BR-na anu memang nelpon ngahaja spesial pikeun anu jadi alona nyaeta ka mei-mei. Mei-mei hanya anakna nyaeta naon ngaranna teh hanya anakna tang teu nyaeta Pak Ustad Yusuf kasebutkeun mitra-mitra jeung ibu pasangan ibu Janah sedangkan tang teu BR-na mangrupakeun nyatana anakna ayatan adina nu jadi indungna kasebutkeun nyatana ibu Janah mitra-mitra.
pok atau tang tura mina bitra di na waktu ayeuna biarna bibi na meme anu nanya bari nutup seukeut nya teh ka meme kumaha me naon teh tembi ih naon teh memang tadi bibi tadi ngomong teh didengekeun kitu maksudna teh anu namina Ahmad Solihin Ahmad Soleh teh ya nya kapadaan kita tang teu meureun naon ngaranna teh kira-kira ke jam 4 teh meureun datang ka dieu hayang tang teu aya kajelasan ari bibi mah lain naon eta mah tang teu aya ditarima ku meme teu masalah syukur keur bibi atuh teu ditarima oge tang teu bibi mah maksangan pedah kieu ari bibi mah daripada anu lain-lain anu aneh-aneh nu teu pararuguh ceuk paribasana pan meureun jeung otong ge cenah ceuk meme anu memang lain kabogoh lain meme tang tara tengah jawab dina waktu ayeuna rek nyebutkeun kabogoh da memang lain kabogoh rek nyebutkeun tang tara mitra lain kabogoh da sok sieun tang tara be kumaha lamun tang tara nyatan otong cepro ge bogoheun ka manehanana anu daek tang tara dina waktu ayeuna dibawa nganteur tang tara nyatan ka bibina dina waktu ayeuna mitra nyatan ka kampung Hareno enggak sebutkeun duh katuh bi meme jadi bingung pogoge kudu bingung-bingung ayeuna mah tang teu lain hayang tang teu ayeuna aya jawaban namun meme tang teu nyata resepnya meureun teruskeun atuh meureun namun meme yang memang teu resep atuh nya meureun eta mah da kumaha meme bibi mah kudu sakadar ngadeukeutkeun pedah aya amanah meureun heuh aya amanah tang teu nyata ti naon ngaranna teh ti indungna meme ti bapana meme ningali meme meureun ayeuna kasebutkeun heuh da kasebutkeun lain parawan kapanan meureunan nya meureun ari lain parawan mah nya geus salahna lah meureunan teu kudu pulah pilih ngan intina mah lain teu kudu pulah pilih teh asal gapluk wae lain maksudna teh geus puguh pan ieu mah aya jelemana katingali jelema tang teu tukang ceramah ibadahna tang teu leukeut nya intina minimal lah meureun heuh lamun dibandingkeun jeung urang mah kitu kasebutkeunana boga kaleuwihanana manehna mah lantaran manehna mah istilahna nya etana muridna Haji Ori anu geus nahun belasan tahun lah kitu kasebutkeunana meme anu memang ngahulang dina waktu ieu tang teu manehna memang dina hatena can boga kaputusan anu tangtu can boga kaputusan anu memang bener-bener kudu kumaha dina waktu ayeuna kasebutkeunana geus teu kudu loba pikiran ayeuna mah engke mah tang teu bae meureun dagoan we ka jam 4 mah da teu ieu ayeuna geus jam sabaraha acan lohor-lohor acan kan bi nyakeun bae di dieu da moal jam 4 moal kan tada jam 4 teh manehna boga tujuannya teh rek aya pangawasan ka pasantren maksudna teh ka naon ngaranna teh nya ka pasantren Al Mukmin kadinya ka tempatna nyetan Haji Ori aya pangaosan sedangkan Haji Ori nama ayeuna teh aya pangaosan ka mana nya kaluar lah intina mah kitu ari di dieu mah pangaosan rutin kitu kasebutkeun sok ka dieu wae da sabulan sakali manehna da aya pangaosan rutin pan naon teh gantian antara ustad nya yang bibi mah kieu engke kan ka dieu meureun salama pangaosan teh berdan nyimpang heula ka dieu kabeneran meureun jeung si Akang meureun heuh jeung si Mamang gitu maksudna teh jeung Mang Jaka kasebutkeun manehna akrab da Mang Jaka tang teu sok aya ieu sok pangaosan sok ngobrol gitu intina mah jelema mah teu ieu manehna mah teu cegukan kan kumaha-kumaha ge akarban jelemana mah tak bibi tang teu nyatana ingat karena jadi alo kasebutkeun anak bibi lah ingat bibi teh lamun teh mana ngajodoh cik teh ka ieu sok ngobrol teh jeung mamang maneh kitu kasebutkeun lamun ngajogo cing teh ka meme beureunan bungannya cik teh kitu ningali budakna hideng bager cik teh kitu mentaknya eta mah kumaha meme we tapi da insyaallah lah meme oge tangtu bakat resep beureun da dina rupa mah teu nguyang kasebutkeunana lamun dibandingkeun tangtuna jeung budak itu mah jeung sangaranna otong mah da otong mah beureun ngagelet pan beureun lain kabogo memang manehna mah sanajan kumaha ge manehna memang boga tampilan anu
Ya, ya kasep lah gitu memang kasebutkan kasep ya cek si bibi di laut itu nggak ingo ngomong tentang ternyata si otong masa asa kurang asa kumaha gitu kasebutkan memang tampilan anak tinggu naon si otong teh pada ada goreng patut si otong mah ngan pedah apa memang kabeh oge urang nyebut goreng patut kasep we tang teu kasih otong mah tang teu mete bahkan bisa disebutkan Arjuna na tang teu ditap kaum lalaki meureun gitu cek awewe tapi aya cek lalaki mah cek si Harun atau tang teu cek tetangga anu lainna si otong memang goreng patut mitra-mitra goreng patut bukan masih otong jeung goreng patut teu sopan ceprat-ceprat tang tadinya jorok modal yang dia mah ketika sebetulnya jorok medut gitu si otong mah lempang sekali lempang tang medut ngobrol medut apa kan matang cerewet naon bae tang dari dia aktivitas si otong di barengan tang tadinya tang medut ka sebetulnya mitra mentak disebut otong ceprat memang gitu mitra-mitra para mitra kaum dangu sadayana meme di waktuina harita manehna inget ka si otong nyata tuh bi itu karunya Kang Otong pengintunan itu temu jeung ngobrol jeung sahanya ini kan siga jeung mamang maneh teh siga nu apral siga nu akrab da teh aya tatang cara mitra manehna ge tang cara mitra bisa disebutkeun nya tepati apaleun memang wawuh kasih otong biarna teh kasebutkeun mitra lantar si otong lila didinya kasebutkeun ngan nu nyaho lamun si otong tang tadinya teh masantren pajarkeun tang tadinya teh babuna tarabuja tarapinya teh ngaranna teh badegana tang tadinya teh ustad we badegana kiai sama bisa otong tara aya di masjid tara naon kasebutkeun tapi duka kunaon memang kitu ieu ka si otong nu mantak sarea ge tang tadinya nu nyangka lamun si otong teh mangrupakeun hiji naon kuawi we kuawi we gitu mitra jadi si otong tang terus henteu ningalikeun lamun si otong teh kasebutkeunana muridna Haji Ori anu pang lilana jeung tang ternyata pang pinterna we di sagala rupa ngan perkara iraha diajarna iraha tang terus ngajina memang sararea gitu apaleun tong boro-boro ira ngajina sadajan si otong tang terus muridna gitu apaleun mitra warga-warga di dinya teh santri nu deukeut we teh apaleun mun si otong hiji dua lah tang terus apaleun mun si otong marupakeun nya murid utamana nya teh Haji Ori itu mitra nyata satu bi meme kebayang heula nyasok me pikiran we eta mah teu kudu jadi pikiran maksudna teh pikiran teh lain pikiran kudu dipikiran tidak ieu teu kudu jadi pikiran we palbadinya nama ngan tadanya tanah penting di pikiran teh omongan bibi dina waktu ayeuna pertimbangkeun gitu maksudna teh lain pikiran-pikiran kitu pertimbangkeun omongan bibi gitu alus hadena dawa ai bibi mah tang teu beureunan kan jadi anak malah rek ngusrukeun beureunan kajian kumaha oge bi sanes tuh gitu mah erna non meme anu langsung we cengkat dina waktu ayeuna anu ini kahareup kasampak memang ininya harita si otong nu uplek we ngobrol jeung Mang Jaka dina waktuina Mang Jaka nu kadenge sadeung tang tadinya tanah meme anu ngadengikeun tang di jero can ka ieu kaluar tang tadinya mitra sedengkeun si otong anu diuk di luar anu nyarane kana kursi malik nonton mukangannya tanah kaca nya gitu di Mang Jaka dina waktu anu ngareneng diuk teh tang di haripeunana meja tang tadinya pasagi sebetulna lain urang teh nya di mana itu urang teh sabenerna teh lain heueuh geus lila ieu teh teu di dieu nya nyaan memang geus lila di dieu teh wing teh geus kurang leuwih meureunan aya kana 4 tahunna jiga nama wing teh teu di dieu teh digawe di mana ieu geus digawe di Pak Haji teh di imah we na mah tadi digawe ka mana-mana ceuk harita Mang Jaka nanya nyangka Mang Jaka ge tang tadinya terus si otong teh gawe sabab si Jaka natar Mang Jaka tang tadinya sering ningali si otong mantak akrab jeung si otong lamun tang tadinya si otong keur motongan kembang pager atau keur sasapu dareupeun masjid eta tang tadinya keur beberes ngepel di masjid kitu kasebutkeunana mitra di pasantren si otong daekan kitu kasebutkeunana nu nyangka lamun si otong tang tadinya murid utamana nya eta Haji Ori tara ceramah si otong mah matak tang tadinya mun ceramah mah nyahoon teh ngan kudan tara ceramah tapi ari ilmu panemu jampe pamake tang tadinya masalah lain hungkul dina masalah tang tadinya tanah kitab jeung Quran tapi si otong oge tang tadinya tanah nguasai ilmu bela diri ilmu tang tadinya tanah kadugalan ilmu kabatinan anu memang lain core-core lain hungkul tang tadinya tanah ti Haji Ori tapi si otong oge nyaeta
bisa disebutkan boga ilmu titipan lah gitu kasebutkeun mitra sabab ti Haji Ori mah nu diajarkeun teh tantaranya teh ilmu-ilmu Al-Qur'an kitab jeung lain sajabana sedangkeun tah tidinya si Otong memang boga pangarti dina segala rupa teh lain hasil tangtarnya tata barata cek paribasana ngan pedahnya sararea ge teu nu nyaho nu disebut meureunna laduni atawa naonna teh lah si Otong anu memang ujug-ujug gagah sakti ngan peda si Otong tangturan teu apal gitu kasebutkeun mitra apa lamun manehna tang ternyata ngagem kemampuan ngagem kahebatan ngan pedah ciri-cirina si Otong anu teu dudung teu tang mitra teu sieun ku naon-naon lain hungkul tang teu sieun ku jelema teu sieun ku jurig si Otong mah nu puguh nama tang teu jurig-jurig nu sieun ku si Otong kasebutkeun lain ku masalah goreng patutna karena aya paribasa jurig sieuneun teh kulantaran goreng patut ai si Otong mana nya goreng patut oge tang teu lain sieuneun ku si Otong tapi sieuneun ku pangarti jeung amalan si Otong tang teu mitra samalah hiji anu tang teu mitra anu memang mantak aneh gitu kasebut karana mangrupakeun hiji putri geulis tang teu mitra anu nyerenkeun ilmu panamuh atanapi ngawariskeun ilmu panamuh jampe pamake ka si Otong nepikakeun segala rupa tang teu mitra si Otong gagah sakti mandraguna cek paribasana anu memang dibere pangarti anu kacida pisan hebat tang teu mitra nyata ku putri jin gitu kasebut mitra gitulah lainnya mamang teh asa kangen gitu lila teu papanggih gitu kasebut karana ayeuna papanggih di dieu ke mamang teh rek nanya ieu teh soalna da meuleunan aya babarengan jeung awewe mah meuleunan eta kasebutkeun alo mamang alo pamajikan gitu alina alo nabi erna wawuh keneh ka biarna lain nya meureun lamun nempokana beungeut sama wawuh teu eta mang cek si Otong di waktu ini ada anggar gitu-gitu kene kakara 4 tahun beureunan nah hubungan jeung eta teu jeung naon ngaran jeung meme alona pamajikan nah babaturan we datang teh besok ka warung sok ngobrol gitu lain ai ka Bogor mah kemarin agak mamat sak bogoheun ka uing mah awewe mah pancik batur ge uing mah goreng patut sa goreng patutna lalaki tang teu we sok meunangkeun kadang-kadang goreng patut teh tapi kasirikeun jelema teh nah maksudna bayangkeun kana sok ayeuna geus boga salakina tiga sigi korma tah pamajikanana siga putri Januari kasebutkeun anak nyaan bere dia kitu pisan teh cek si Otong dina waktu ayeuna tang teu mitra bari nyarengnya medut tang teu mitra lebih kakeun dina waktu ayeuna Mang Jaka ngareret tang teu mitra kana bujur si Otong da memang kitu ieu mitra jelema mah aya digeroan we tang teu mitra bikakeun serak tang teu mitra tang ngareret gut we hitut jelema teh ngareret anehna teh di dieu tang teu mitra kaunikan hitut teh sebenarnya aya unikna aya pika sabeuleunan aya pika rojiteunana jeung berupa we tang teu loba jelema tang teu pingkar sok kana hitut tapi lamun manehna hitut sok seuri mitra apa tawa jelema tang teu keur hitut digeunggeureukeun ke urang teh atawa tang teu ka ameu beuh hitut atoheun sia mitra batak baturan di dieu mah setiap hitut tang teu mitra tara ngomong soalna naon atawa tang teu lamun batur hitut tang teu mitra tara ngomong kasebutkeun soalna lamun diseun-seurikeun bakal atoheun tang teu hitut teh lebih akan rek jengker oge tang teu ditahan we kajian teh tang kaluar tina inung suku daripada tang teu kaluar tina sungut muji atawa tang teu nyata ngageunggeureukeun manehna hitut kitu seperti mitra da sok kituna ieu mitra kamu we tang teu batur beuh hitut beuh hitut wah seuri teh atoh mitra ka batur teh heran teh jelema manehna mah kamu hitut ku batur teh atoheun sigana teh kitu mitra eta nya mitra
Para mitra kaum dangu sadayana. Sangeus tang teu lila ngajanteng meme di dawak teunan watuk na keluar. Ret Mang Jaka ngaret karit. Mei. Yuk gini Mei. Nuhun Mang. Mang Mang. Alhamdulillah air agama. Kamana mani tara ulin ka dieu? Nya teh lain nama sibuk Mang dengan ngawarung maning. Oh nya kita kumaha halus ngawarung. Alhamdulillah sih Mang. Mani uplak emang Mang kenal gitu ka ieu. Nyampir aku ting teu wah kapan lila ieu teh pantila digawe di naon ngaranna teh di Pak Haji. Pak Haji, maksudna Pak Haji teh. Pak Kiai Haji Ori. Oh, emang kan pas di maksudna teh kantos damel deh Haji Ori. Nya biasa lah. Tukang kuli akang mah. Cek si Otong dina wakteuna prot hitut dina waktu tangtara mitra-mitra bari nyangigir. Duanana ngareret tangtara kada bujur si Otong dina waktu sugan we buleud meureun tangtara mitra-mitra siga nok. Palingan kan tadi papenak. Saha teh? Meme serang Kang Otong. Papenak jeung saha? Tadi papangi jeung Haji Ori jeung Neng Hairunisa. Oh, jeung Hairunisa. Di mana kita papangi teh? Di jalan tadinya kebenaran. Naon ngaranna teh? Bucat ban cenah. Oh, reka mana cenah nya? Da mun teu salama rek pangaosan ka Cagar gitu. Ka Canar ka mana gitu pangaosan teh? Ya rek pangaosan cenah. Oh, bituban tadi teh nya. Di mana teh kabenaran teh? Tadi teh di Cibulao tadi teh ngaranna teh. Ya teh bituban teh. Oh, di tengah-tengah tuh nya ka ditu jauh ka dieu jauh Cibulao mah beureun. Nya. Nya pegoge anak Pak Haji Neng Hairunisa sa namina teh. Nya Hairunisa. Mani uplak we ngobrol tangtara jeung Kang Otong. Cek hayta meme dina waktu panonna bari ngareret ka si Otong tangtara mitra itu nu beda dina waktu rasa cemburu beureun kitu kasebutna. Sedengkeun tangtara mitra Mang Jaka anu memang teu apaleun lamun tangtara si Otong mah bageus santrina. Anu memang deukeut ti baheula keneh kasebutan jeung Hairunisa tangtara mitra sering digaganong keur leutik keneh tangtara mitra jauh atuh si Otong mah 33 tahun dina teh ayeuna Hairunisa kasebutkeunana paling umur 21 22 tahun tangtara mitra anu memang bener-bener luar biasa kerana si Otong tangtara mitra anu teu leutik ngurus antara pinyatna sok ngasuh Hairunisa teu mimiti ditaranjang tangtara Hairunisa nepi ka ayeuna tangtara geus parawan anu geulis tekeranan tangtara mitra bisa disebutkeun kemangna desa na tangtara mitra nyaetana tempatna di dinya kasebutan di desa Renong mitra. Nya pantas atuh dari wawuh jeung Neng Hairunisa mah, kan meureunnan teh heula babarengan wae sok diasuh ngaturkeun sakola ti mimiti SMP ti mimiti SD nya TK SD SMP SMA nya nya. Gusti datang teh we sama para tahun teh bagi jeung Indonesia. Doa saya we meureunna itu tahun mah. Nya pasti meureunna. Tapi Neng Hairunisa na sigan bogoheun ka Kang Otong. Piraku teuing kitu Neng. Naon Mei? Akang goreng patut kieu piraku ting we Neng Hairunisa kan bogoh. Ya Kang bogoh kan. Ari akang mah dan jalma lalaki. Anu kumaha ge bogoh iwati tangtara we meureun kada demi teu bogoh deui itu. Nya. Anggar keneh teh madu teh. Dari segitu mah da kumaha meureunnan. Teu bisa kumaha gitu. Aya teh cek si Otong tangtara mitra bari ngadengdekeun bujurna dina waktu seueun Hairunisa kowe teh di waktu ada dengdek tangtara mitra sok sieun kasemprot tangtara nyatana ku cadukna si Otong dina waktu ayeuna. Waktu anu beuki nyerelek tangtura ka sore dina waktu kabeurang dina waktu ayeuna kelung di masjid anu deukeut dina waktu ayeuna anu kadenge adan mitra si Otong urang gieu cengkat Kang mereka mana? Ka masjid. Oh,
Di masjid. Mau ada teh nyadang mau kena. Nah, reka masjid madamu kena mah aya dirinya mah tinggal make atuh, nu teu boga sarung tinggal make sarung jeung kopiahna aya. Nu teu boga mu kena tinggal nyokot, mu kena jararan ngagararantung rek dina lomari aya di masjid tang tuh hese di dieu mah fasilitasna aya nu kara itu mah. Orang kayak di dia we. Oh jenteuy. Kenal si Bibi? Kira masak na memang. Geus dahar acan ieu teh, pan acan pasti. Kewe, tetepan heula. Antos na Kang Otong atuh. Sok atuh Kang Otong balik ke masjid mah. Ya tuh uing ke masjid heula mang. Aya tuh bareng jeung Mamang. Iya itu. Sangat tunggu kitu matang cara dua anak teh. Oh, saya tahu laki sadekeun Mamang namah di waktuna asup heula ka jero imah. Ganti pakaian tang cara mitra dari mandi mah tadi geus isuk-isuk da teu gawe ripuh ka sebentar kudu ngesang ka sebentar mitra. Tunggu sirila balik deui bari witang cara geus make sarung, make koko, make kopiah dina waktuna dengan pernah teu bedang, di teu bedog mitra. Dua anak numpang sadegeun bibina di waktuna BR-na anu ngagaroan ka si Otong. Cang Otong. Ret hari datang tara mitra ngareret. Yang tadi teh hampura aya sugan teh otong ieu aya sugan teh padahal tadi ngadeng cek meme cenah jeung Kang Otong aya sugan teh lain otong ieu kitu kasebut kenana. Nya pan otong abi beureunnan. Kumaha cageun Jang? Alhamdulillah. Asa bagi ganteng wae ayeuna mah. Cek si Bibi tang tara mitra bari imut teh geuning dina waktuna mitra. Si Otong keur banyerenge tang tara mitra nya kitu Mang Jaka dina waktuna mitra anu memang teu percayaan lamun teh mah pamajikanna dina waktuna memang bogoh ka si Otong ibaratna gitu teu percayaan sama si Otong nu goreng patut mitra kitu. Matak anu goreng patut mah meuni kana beungeut goreng patut mitra mah percayaan mun awal geulis bogoh. Daripada kasih mitra curiga tenang curiga goreng patut mah mitra ada goreng patut ieu mah teh nyaho tang tara boga naon gitu mitra katempan aku awe masih Arjuna mah si Otong gitu hayang enggak si Otong lah ya ampun aing euy itu mitra. Pala mitra kaum dangu sedayana. Dua anak nu ngalut atar pinu lempang bareng mapai jalan di waktuna bobohan masjid tang teu pati jauh teh kahalangan we meureun aya 4 imah mah atawa 5 imah kasebut kirana mitra. Di jalan anu bareng oge tang teu jeung bapak-bapak kasebut kenana anu nyaranahon apal tang teu nyata kasih Otong sabab si Otong di kampung eta mah memang lila sok we bayangkeun tang teu ti mimiti tang teu hayroni sabudak anu memang leutik keneh tang teu mita TK di antar-antar ku si Otong anu mana tang ternyata TK nepi ka SMP oge nanti SD oge genep tahun SMP tang 3 tahun tambah SMP SMA 3 tahun genep 12 tahun aya kana 15 tahun si Otong jadinya teh matak wajar lamun tang terlalu jelema didinya geus mengenal si Otong ngan pedah mengenal teh sebagainya tara pagawena Haji Kori kasebut mitra pagawena Haji Ori badegana gitu salariakeun nyangkat badegana si Otong Haji terkenal tak ternyata mangrupakeun nyatan badegana Haji Otong nanti Haji Ori kadua-duana memang si Otong boga kaluwihan boga kaunihan boga keanehan tak mitra si Otong teh boga ilmu panamu jampe pamake anu memang teu bisa tang ternyata dielehkeun ku batur ku jawara urang dinya wae tang ternyata teu bisa dielehkeun lain teu pernah tang teu bantok si Otong teh ngan pedah tang teu nu sanggup pikeun ngelehkeun si Otong matak barudak pamuda didinya seolah-olah nu ngahormat we ka si Otong mun si Otong ngalalar leumpang teh contona sewaktu datang kadinya tang ternyata mei anu dihareureun ku pamuda nu langsung we tang ternyata teh sirina sujud sabab anu memang teu nyata teu nyana lamun eta budak awewe nu ngaran mei bareng nyatana jeung hiji jawara kahot anak buah natang ternyata atara pinyatan badegana Haji Ori kasebutan ngaran si Otong ceprot gitu ke ije jang Otong teh ya sanes laras abi jang Otong ih kamana wae teh jang geuning manina langi nya ite nah ding deh nah teh ya binta Islami memang cegah dia gitu terus ada tilu tahun lebih cegah dia gitu nya ka mana wae teh aya we di bumi gitu
Nya mani aduh asa beki rindu ayeuna mending ya maklum we di imah mada meureunana heumang abi kasebutkeunna tukang dahar di imah mah gitu da bebehan di imah mada bebas gitu da ada kita geri dia kita bebas abi mah dahar we kumaha ge gitu nya ai jang otong mada bahaji oge ari papanggih gitu jeung ieu ari papanggih jeung akang oge sok ngomongkeun gitu jang otong cenah we sok kangen kadang-kadang cenah ujang otong teh gitu ini tadi pepenak gimana itu papanggihna jangan di otong teh itu gue di Jawa tadi teh. Rek ka mana cenah? Tak meureun mang badan bereunana rek naon ngaranna teh? Rek pangaosan teh meureunan jeung saha tadi teh? Ke beneran jeung Hairuni tadi teh. Oh jeung Hairunisa. Eulah tinggal jeung si geulisnya. Meureun pikeun bawa mobil we ngaharunisa nya. Ning isa jangan eta meureunna nya. Ya. Inya jigana udah geus teu kuat kana mobil cenah geus kolot mah gitu jika jeung Haji Ori teh gitu nya geus pasti atuh da geus boga pamajikan urang teh acan ieu teh nya eta da urang pamajikan kitu Haji eta bayiing can boga naon boga ieu barara teu payu boga jing sa goreng-goreng na lalaki dangduna we moal mungkin itu payu ngan pedacan aya niat kitu we meureunan kitu mitra cek Mang Iing antara bisi kaki Iing kasebutkeun mitra bareng dina waktu nepi ka masjid teh ngararobrol we sararea dina waktu ayeuna ngaler ngidul mitra para mitra kaum dangu sadayana antukna sararea tangtara nepi ka masjid anu wudu heula kasep si otong tangtara mitra-mitra lantaran teu boga wudu anu wudu heula dina waktu ayeuna anu langsung we dina waktu ayeuna tangtara mitra anu ararasuk ka masjid pikeun ngalaksanakeun nyaetana ibadah nyaetana salat ibadah salat duhur dina waktu ayeuna mitra-mitra para mitra kaum dangu sadayana waktu di waktu jam ka jam teu karasa si otong jeung meme dina waktu ayeuna anu geus beres bararang dahar barang keur kitu kadenge suara motor tangtira mitra anu keur ngararobrol we tangtira di tengah imah ayeuna teh di ruang tamu kasebutan buan ruang tamu teh anu lega dina waktu ayeuna salisirian we meme anu diuk barang digigireunana nyaetana nu jadi bibina kasebutan nabi airna sedengkeun tangtura mitra nyaetana si otong anu diuk dina waktuina digigireun Mang Jaka di mamangna nyaetana meme kasebutna mitra anu diobrolkeun tayalian tangtura kepikeun kahirupan we nanyakeun gawe naon si otong teh sebenarnya si otong ngajawab tang tadi mana nama tukang nganggur lamun tema aya nu nitah sok lamun daek tema gitu kasebutkeun sedengkeun tang mitra meme oge nu nemalan dina wakteuna Kang Otong mah teu gawe oge dah jelema beunghar atuh bi beungharnya Kang Otong mah meni eta marajana tanah we di lemur mah aya cek meme bari ngareret kana serius takaran tang mitra aya geus ngomongkeun mau batur teh tang mitra masalah tang kabeungharan jelema masuk ke serius da heuh sok kitu ayeuna kieu we ningali mobil sedan ngaliwat asa pangnyaho mitra sedan kitu mah hargana teh gigi bari jeung teu boga motor-motor acan manehna teh di mana teh tapi pangnyaho ampun eta kana mobil piranan tumpak sakali meureun jeung dudunganana gitu da heueuh apal hargana ti merek naon-naon atau apa mitra jelema aya ngaranna teh sok karena tukang apal mitra penulak cangke ngobrolna kita mitra padahal mah di mana teh teu boga motor-motor acan sepeda hagetang teu serangsak gitu tapi bang apalna ikan masalah hal barang gitu mah tangtur mitra jelema teh ngaranna
Kitangnya dan benghar manu belobatan namanya kolot lain uing na uing macang terus buku uing mangedul terdaik naon-naon hoream gawe teh lah cek si otong mau dijengir di waktu ini tapi tang tada di waktu ini jakan apa tang tada kana kinerja si otong nu si otong tang tada mun gawe tang tada sat si kan ngedul tapi gawe na tang tada beres deh tang tada minta naon-naon oke gitulah kasebutnya bukan naon tang tada minta lebih milik si otong. Barang keur kitu tang mitra-mitra katingali dina waktu ayeuna aya duaan anu datang kae tapi tempatan make motor, mitra-mitra metik motorna dina waktu ayeuna. Cenah ka mitra-mitra buan pager di kampung teh dinya mah kasebuteunana memang di dinya mah teh di pager gitu. Sanajan gede ge gitu kasebuteun imah teh. Pelataranna gede nu tang mitra ku jukut ieu we kasebut jukut Jepang teh gini mitra-mitra nu ngampar halus si mitra-mitra ngapana teh di pager hungkul. Anu langsung we tang tara eureun dina waktu enan katingali mangut langsung melong nya ka biarna kasebeuteunana. Pak Ustad mangga atuh geuning. Bade ieu sok diheula dia. Sok diheula ye. Ustad sok diheula. Arita Ustad tang mitra-mitra Abdul teh Ustad non ngaranna teh Ahmad Soleh dina waktu ayeuna jeung babaturanana tang tara santri katingali tang tara kopiahna dilepkeun dina waktu mah kopiah nu jangkung ciri khas tang tara santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sok mangga ka dieu. Ari tatang mitra Ahmad Saleh dina waktu nu mangut terus saterus salaman mitra-mitra kasih bibi oge tang mitra kasih otong terus oge nya kasih mamang. Terakhirna dina waktu ayeuna tang mitra nya sasalaman ka naon ngaranna teh sasalaman ka ngaranna teh nyata meme dina waktu ayeuna. Sama calik jang sok mangga. Ari tata tergek di waktu ayeuna. Nu saterusna si bibi dina waktu ayeuna anu langsung ge nyiapkeun susuguh. Mei. Di kadina sagedeung geura. Cek si bibi nu gegeruan ti dapur dina waktu ayeuna. Naon kitu bi? Bejakeun kitu. Eta waktosna aya tutunya kapan? Enjing dewe kitu ngteraskeun nya. Si bibi mah ada kumaha tuh geus keadaan teh anjing dibek teraskeun kieu nya kalian ditutup wabil topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.